Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah anu ijib, anu najis, anu panggoreng-goreng, hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh anu pang najis-najisna pang ijid-ijidna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa indah mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rizq wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr, dua judi mesin, tilu ansab, opat azlam. Sedangkeun nu opat-opatanana eta dicadasna ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kadua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk anu sob, patung-patung arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ia luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dia hukumna tarijsum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan rawong ku ari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijib eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh anu pang najis-najisna pang ijid-ijidna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang bolon-bolonna pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa indah mah teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'ani la rizq wala syai'a min amali syaitan
ila hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani moal beres. Mal beres. Ieu nu opat. Hiji khamr, dua judi mesin, tilu ansab, opat azlam. Sedengkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya. Di sepatan aya. Di Cikupa loba. Pasar Kemis benteu. Komo Cilongok mah eueuh bae. Ngan di mana-mana orang Cilongok. Masyaallah. Opat ieu. Mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi. Masyaallah. Jorhe jasa. Orang kota mah batuk na ge homer nu seungit teh urang dieu. Masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna. Buh, masyaallah bala-bala. Jore paneta. Mabok bala. Tuh kitunya. Judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabaya nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan mun tayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji. Nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansab. Arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. Sedengkeun kapan eta mah musyrik ta manu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa. Sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala. masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung. masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun bae ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun. mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka'abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung. Di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem. Ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min. Nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub. Berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab. Berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atus syahai dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk rizum min amali syaitan. Atuh pantadibu atuh Gusti jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok.
tak eta pajutan ibu amr wajib sia ngajauhan namun dibongkar satu kalimat encang ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu ma'ani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram padeuh di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jauh wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah lamun maneh ngajauhan mabok maneh ngajauhan judi maka bakal didinya aya kebahagiaan dibalikeun ku urang lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikabu khaibatan di mana ngajauhan minuman ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si anak mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua ari pamajikan jeung kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus ditu gas kuari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui geus teu dage lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di dunyana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan jan nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji geus terus kabelah di ka Picung ke pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah wahuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting pasar Kemis pak ka itu tuh kemana karena ka non karena kaputat nyaho datang kaputat nyaho emang kiai nyahoan jasa emang kumaha gitu bebeja kai jelema-jelema na ulah pajar gaib siapa mah pajar gaib bae tuh dari kakukun menyararaho tuh masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cenah aing teh nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing emang wani ya letik mah wani kanu gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak dunia na rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah magus ya Allah bae tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang
terjadi di kawauh urang, terjadi di tetangga urang meureun, sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka. Sedih ja urut sagulung sagalang di dunia. Urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak, boh incu, boh dulur, boh tetangga, boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi, nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna. Amin ya robbal tambahan deui ku Gusti Allah, innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir. Dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat. Setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna, babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah. Teu saha asal geus mabok bae ge, teu saha asal geus judi bae ge. Boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna, ribut bapa jeung anak. Ribut bapak jeung anak gara-gara judi, gara-gara mabok. Ribut anak jeung bapak jeung incur ribut. Iyalah pagawean jahat luar biasa. Tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanana, karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama, di dunia jeung akhirat. Naon? Eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat. Mana aya jelema nu babok jeung nuju di haju salat, dina salat teh hayang kadeuleu doang. Moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi ki haji tinggal ki haji. Tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge, sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atii'ullah wa atii'ur rasul, tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul. Diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna, tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah, hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup, fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon.
teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nya mangan sakadar diberekannya bae ka umat nyampekeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salam. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul bah teu kasanggot paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin, ngan sakadar nyampekeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikan ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya, sampaikan ku tabiin, tabiin geus teu aya, disampaikan ku asbat tabiin. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba kene, di Pandeglang loba kene, di Serang Pandeglang, di Serang loba kene, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina, artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna be. Trek be kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apa kata akrab kunaon bung jarah panjana baheula dakwah adu dakwah lagi dibayar ieu gua aing ojol namanya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot masyaallah nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana teu maksud neangan kos kitu cek pemuda teh masyaallah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pet bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, terrahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah kadinya atuh henteu pancena sok nganasehatan nganasehatan katunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae eta murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta, nyen majelis menta, ojol kata nu kos kitu ngaran. Mal beres. Nyen kudu nyen majelis manyanana atuh. Aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apaan sa? Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikan geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna
ia adalah teu ojol jeung dunia. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura-geura mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sehingga ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan deuk syiar kemudian dibere berkatna satreuk masalah teu kabawa teu kajingjing gunya ada satreuk berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema deuk ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satreuk pugu cau deui mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang aya cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantep ke niat eta sok di naon ngaranna sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting deuk niat hudang lah aing deuk tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah deuk naon maksudna dakwah deuk naon maksudna ayeuna ieu mah deuk dakwah bae ayo ngan eta deh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mun sedang ka mana ieu bayaranna ge gede cabok kiai kos kitu mah eta teh ilas eta kos kitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener ieu nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi hese luar biasa nah ieu diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubunganna naon Kangjeng Rasul mana ma ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet lamun teu katarima atuh bahaya lantaran fajazaukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut
maneh kukula bakal disalamatkeun ka sorga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon itu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teu daek darurut ka kiai atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya deres kene kos gitu deres anu kieu Waalaikum cerik bang oh nyabikang di mana di mana udah deket cenah di dinya enak aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit ja iya aduh boga salah kita henteu si budak mun teu onam artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge baik jadi menginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah timbul pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina allazina matu wa hum yasrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pemajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi
kemudian nyana kaburu maut cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya na maut memeh diharamkan secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqwa amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqwa ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kedua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqau wasanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau bi nafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bagian mun dibere duit geus sieun nya mah Waalaikumsalam ti mana ieu ti atut sagalanya ai butuh ieu ka duit teh ieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung pan aya 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon ngaranna KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza
taqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka dua summa taqaw wa amanu dua mereka tilu summa taqaw wa ahsanu masya Allah tilu itakauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri nate ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah no aku ya pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ya cenah kiai ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuan sia bae tiba heula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada yang biasanya kayak ondo sama kos gitu
bisa pepegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadaanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heula man lah cenah disebut ortodok keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ye ndek naon ye ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik bae dijelaskeun ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah kitu aku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah wa summat taqaw wa aman pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu henteu henteu mah rada gede dek leutik henteu bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing ka jeung teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditambahan teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing cara kadang sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya ti ditu can aing kiai kubatur mah aing di ustad aya anu paeh ngundang ka aing ngariung ka aing muludan ge aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureunnya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula teu bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal ayang ke di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naik urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang mah Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya iraha ya undangan deui-nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahape Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat
sekali datang ka Ikhlas bae ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajian ku kumaha ge mantak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu batal kajian teh zikir sabala ribu ti penting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya teh wah di tarekat hebat batal ieu mah teu saha-teu saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah oh bohong deuleu syarat aya 40 persyaratan masyaallah lain haram mah henteu HP mah TV henteu haram zatiahna jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nangina ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu jaat toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man geregat eta urang kitu mah urang kalau kurang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulisna mah manya keur toab sih ditakeun geulis andai kata jas sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toabna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna Syafi'i tapi nyana toabna toab make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ge emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusi ya geus gitu
kira cerita ulah ngahesekeun kan nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat maldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jai mah ka Mekah jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca qul ge ulah maca qul salawat beje nu maca salawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aju nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge euy teu meunang babacaan ngunaheun jak ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa jak ka kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge ngunaheun hebat banda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aju aduh ulah ka Mekah burung atuh henteu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulo bae kulo. Kulo cek Ki Bustomi teh. Tohap kulo aya saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha? Sadekna sia. Dia sadekna sabaraha? Tumun 10 we 5 habak cek. Sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh. Saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendeng nyana beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut batal ke sia hitut aing mas Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres tuh kemudian kita jong keluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang jaterab atau jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah ajeuna salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab bae Syafi'i kene barang antel ji antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu da naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urang ge hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi
antal di batal malah Noelnya batal abang-abang batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang batal terap baca hanapi batal kan aing kasapei sampai baca teu batal balik aing kasapei cenah ge kurang taklid sabada kajadian teu naon sapei geus aing lah pokona mah geus sapei ieu tak kuari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung hanapi jeung awewe hanapi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah diberi daek takwa ku Gusti Allah diberi sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha irda'u waladiha laba lan iku wajib ngatasi utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gai-gai dalam sahusana yurda ilam yujad ilahi alamun waratin muanging sapaya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajaba yurdahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya malaika iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wafil aswa'i maka ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawal aswa kuitu ngucap ingsun ala aswa ulai salahuman wa utawi kawal aswa maiku waranana ikut tetap kadua ya abi utawi nyegaing As-sahaha wal-aktharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uta Allah iku kang maha uning wa ini tafaqo maka lamun mabakat ya karane lan abi wa karabat dan nyupriya mujada mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan ya Al-Fawqaha tawain dalam zadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika ikilahum lamun gawe karena Allah sabawadon kang bangsalian atawa idaya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azharing dalam mungguh kaul azhar ila zaring dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan?
riba tuh siapa kos gitu. Iya mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal arti bae ku hulu sia segala daging segala tek-tek bengek gitu-gitu kene ieu teh kos bank kene daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito gitu-gitu kene cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 1M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkena untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu teh hayang untungna doang per kilogram dibere 1000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 urang jadi sering sabara duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae ge cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokadar itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izweta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun hayang untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye cek tukang emas ayeuna urang babarengan ayeuna sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 geus jadi engke pembukuanna tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagangna manya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu ih pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian ya tah berarti ieu urang bagi 10 kula 9 maneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tah ieu rugi bulan anu rugi jadi ai kerugian dina bulan ieu kerugianna 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek henteu sia kitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha
aju kumaha geus teu jauh bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun limaan modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian si B sekian si C sekian si D sekian nah si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A B C D E tah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak kira-kira lah ya mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi mah embung rugi eta kos kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadiekeun bae kaingkeun. Ahli waris nah tuh lantaran eta termasuk tirkah, jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ke ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama permintaan uang itu menang bae hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya kos kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres urang nuluykeun masalah soal nafkah Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti eta anakna begitu datang ke alam dunia Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung lah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu Akbar ngadengikeun orang teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah meunang maling ulah meunang korupsi ulah meunang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak
mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh tah ngade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh sesuai langsung gak bung cenah langsung susu sapi sesuai make susu sapi mentak kagede lagi atuh geus bae nya nanti aja ngarasa sapi anak sapi kaditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh kadituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak-ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah tak kadituna mah bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au ajdabiatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasakudu ku indungna bae lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasaeulan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasaha geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasaha ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui Masya Allah ieu nu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jang ka neraka kos kitu bae teh tepuguh tekaru di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakitnya ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingseun waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae aset nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jang ka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu-kubu batur geger bingung mudah-mudahan salamet masmat kadituna maca surat Maryam kadituna maca surat Yusuf kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung beuteung diusap sing ada beuteung neng mesti salah aing ngomong sakali deh beuteung na besi kieu ke dibaca diusap ka handap pan cek pamajikan handap caki uci ge aing pan nu jadi tatagaunan tah
Masya Allah eta abe babari kaditu maca wasyaqalan surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang tiluhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim asyaqal ladzina taqaw ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh jampena babari ai mah USG gitu dia USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi iya 99,9,9 deh nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uninga malah mah kudu cara madukun baheula menok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka kitu masyaallah nah ya di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah ke ku emak dibantuan mana salah kina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salah kina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon barunan kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah mun sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empan jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngeunaheun biasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha meuleus gara datang bae geus ka decan meuleus mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang maka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain HS aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun HS di mushola mah bebas mana eta mah masyaallah karim aduh teh lahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek dikanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan
wa in wujidata tadi malamun wasasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan wasasa ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sajen wasasa ngan aya ge nu sajen dong wajib nu sajen nyusuan sebab mun teu nyusuan do madarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sajen gaya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sajen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sajen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu ka osok bedeh bedek ada udah burat teh gitu asal tadi nyusuan we gua usah kumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang beundek bae mangga henteu bade masalah bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan resep pisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh menangkan nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen teu naon kos kitu aya 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man'uha teu meunang ka nu jadi salakina yen ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu khusus seueurna ulama wallahu a'lam fa ini tafaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal yang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna teu teu naon ngan kurang mah bayar sabaraha tuh bayarna teh ya eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun eueuh batur mah tetep teu kudu dipasirikeun wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah dititah ku salakina geus bae kuneng bae lah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 aduh tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pamajikanna gitu ya sehingga deh kebaliknya aja yang minta bayaran deh Aufaukoha fala atawa saluhurin harga misilian saluhurin biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke orang 40.000 iya bapak majikan anak yang dibayar sampai 75.000 atau 100.000 tak eta mah kekeh
ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh ka 100 mah eta teu wajib dicumpuan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarra'at ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu keneh seperti indungna in tabarra'at lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna atawa deungeun-deungeunnya na siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biaqala tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya maridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangnyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pemajikan pemajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pemajikan nama sabar pemajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatu sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampilin ongko pan kula ayo mah kula mah jadi ditakar itu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam.